tambah kesel cuang tata rucingan nih brad ah. Oh tenan naon aing tata rucingan sok aing di ladangan asal nu hese. Tenang Kosim gitulah punya pertanyaan lain daripada yang lain brad. Iya mah tata rucingan anak tentang matematika. Aing resep nya nu kieu sok naon Ya Kosim teh buka gorengan 5 heuh. Dibikin ka didinya kabeh. Gorengan saha jadi coba. Jadi gorengan urang atuh. Alhamdulillah. Ngaku oge dengan didinya brad. Jadi ayeuna teh nya di RT 2 teh Kosim eueuh saingan pangkasetna teh ngaku didinya soalna panggorengna. Pertanyaan jebakan ieu mah anjing. Please kos, ya pan cek maneh bieu ti mimitina oge anjir pertanyaan matematika. Nah anjing jadi kieu anjir pertanyaan. Ya contohna kieu lamun tata rucingan matematika malin kitu ku aing dicontohan kayak. Cenah anjing jadi ya. Misalkan maneh boga bala-bala ieu nya 5. Terus di dahar ku maneh kabeh. Jadi wareg atuh anjir banyak 5 mah brad. Anjing jadi wareg. Matematika kos, hitung-hitungan angka. Sampai Suatu deui. Ya. Anjing hese kumaha aing jelasin geus. Iyalah. Pan dia maneh boga gorengan 5 ya ku aing diieukeun nya diilustrasikeun. Boga gorengan 5. Tah. Terus ku maneh teh di dahar kabeh. Jadi Peureup atuh. kumaha lamun ditinggalkeun ku aing peureup ieu ka sia kos anjing musingkeuna anjing si Kosim ya ampun teh aing curiga maneh mah baheula bayaran sekolah anjing make suluh siapa jeung entok 2 siki ka guruna nya si ieu mah nya otak belet si ieu mah anjing parah anjing ya wae ya anjing patlot gamar. Boga obat batuk tuh di imah ini batuk geus lila ye ini serak Atuh batuk jeung serak mah bi ulah ku obat lah urang mah geus tara ku obat racun eta mah obat mah ya mending nu alami we heuh naon ku jeruk nipis ku jeruk nipis diperes nya caina cenah biji ya kecapan we inum we dijamin mujarab bi. Oh ya sigana leuwih mujarab lamun jeung satena nya nya sekalian yang bubuk kacang nak anger aing bi aing sok minculakna sanes ai bibit teh bade ngalanongan goy nya atanapi bade ngalanongan salatri ini kudu jeung satena bi aing mah ampun teh aya wae ya areng batok. Ayo tadi mana kewenangan tuh ramenya hiburannya. Brad. Tapi Kosim mah karunya ka pangantena aslina brad. Karunya kunaon? Pan tadi keur Kosim ningali nya panganten teh keur saling suap brad. Ngaran-ngaran suap anjir pan termasukna korupsi eta teh. Pasti ditewa KPK ayeuna teh karunya rek malam pertama geura brad di penjara meureun nya. Kita silih suap melanggar hukum lain nu kitu sih. Lain korupsi nu kitu mah kasut. Silih huapan kos. Silih huapan. Nya. Masih bahasa Indonesia na teh suap teh huapan. Teu anya teu ditewa KPK. Tah eta deui brad. Pan Kosim ngadenge nya cenah lamun salaki euy dicium unggal isuk ku pamajikan umurna bakal leuwih panjang cenah brad euy tibatan dicium kareta. Eta emang benar brad? Pertanyaan ya ampun teh. Please kos, tolong hentikan pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini kos. Nya heueuh atuh ngaranna cium kareta sih teh. Cium kareta komo anya anu leuwih parah mah nya lamun dicium ku guludug. Cobaannya guys nya cobaan mah cium guludug anjir. Kosong atuh nyerang kos. Nya heueuh anjing. Eta musingkeun awe aing. Ya puas di dinya mah. Si laing da lieur awe anjing. Aya wae ya anjir ya. Bentar gelap. Kos ngeunah jigana euy ngabaso euy we kieu mah euy. Ya. Ngabaso di mana, Brad?
Eta anjir bakso urat pengkolaning. Yuk. Nasi anjir. Hayang berat ke bakso urat mah. Kalau mau nepi ka ditu basona keur asam urat kudu ngobaran heula meureun ke Kosim. Anggar anjir. Ya Kosim ngaranna bakso urat da moal nepikeun ka sorang asam urat moal kos. Moal anjir. Mongeun sia mah. Anggar berat lah, hoream Kosim mah. Hanya enggak saya itu orang kan belah ditu atau kan belah hareupna geuningan. Bakso beranak. Yuk. Komo kadinya mah berat. Gak ngadon Kosim ditewak anjir ku tanggung jawab. Kan eueuh bapakna eta bakso beranak. Saha nu ngareuneuhanana coba. Bapak sia. Ya mongeun Kosim. Anjing salah. Lain ai didinya boga inguan naon wae di imah ceng. Coba lagi ngingu berat aceng mah ayam domba malah kelenci ge ngingu berat Dan kaparaban dia tak. nah kaparaban atuh berat tibang bangsa hayam bangsa kelenci bangsa domba mah ngan sarupa deui berat anu hayang ngingu teh euy Naon? hayang ngingu soang berat Ya kari ngingu ya tuh da loba di pasar ge atuh soang. ari soang nama loba berat ngan eta gampangan kacida panyakitna cenah ge berat Gampangnya nu kitu. Cenah mah nu kitu mah hese kana paeh anjir soang mah bandel. justru gampang kacida si ustad tah nu ngabejakeun berat cenah ge ceng ulah sok ngingu soang dibebek-bebek ge paeh Bebek paeh. Kela. Brad, emang hari di urang segawat itu, Brad. Segawat kumaha teh? Pada eta, Brad. Pada aceng ka warung, Brad, ngan warungna ngarendeng 2. Terus aceng meulina ka rubeh ditu, Brad. Nganyuk ka belah ditu. Nya, Brad. Nya, cek ai teu gablek kira-kira teh aja. Nya lamun nganjuk ka ditu, nya meuli ge ka itu atuh saroceng situ. Wah, ka era si saroceng ieu. Nya di Brad dari nu kitu disebutna nyolok mata bucitrek, Brad. Nying. Terus nya sabde wae saroceng ieu. Dia tong make jeung paribasa geura teu ngarti mah. Di mana anjir panon bucitrek? Nu bucitrek mah beuteung. Bucitrek bentelu budayut. Lamun kana panon mah buncelik saroceng. Parah anjing si ieu. Anjir piomongeun anjir. Ceng mah karunya kalanceuk we. Kunaon di? Eta, Brad. Budakna hayang rumah tangga, Brad. Ya tuh tinggal kawinkeun atuh. Kumaha di? Geus. Kapan eta, Brad, meureun lanceuk teh satujuan, Brad. Jadi kawin lari manehna teh, Brad. Oh, kawin lari? Nya, Brad. Kumaha bener budak di mana eta? Nya meureun nuturkeun awewena, Brad. Ngan eta, Brad. Aceng manu pake bingung, Brad. Naon? Ari kawin lari kitu, Brad. Make jas, Brad, biasa. Tawa make baju olahraga, Brad. Anjing. Teu nyangka rek kainya ieu si saroceng ngomong ieu. Henteu teh saroceng, yo. Anu kawin lari mah nya baju na teh make baju pahlawan bertopeng anjir. Pahlawan bertopeng juga Ninja Hattori nih. Kagok rempag anjing. Nya atuh biasa we meureun kawin lari mah buat teh hajat-hajat acan saroceng. Teu kudu make jeung ditanyakeun eta make baju olahraga cenah anjir. Baju renang meureun anjir. Parah saroceng ieu.